dipikirkeun nyaeta kajunjunan alam di hukuman musyrik. Ari musyrik nyaeta ngaduakeun ka Gusti Allah. Kasaha tuh ari urang jeung Kanjeng Nabi teh ibadahna nyata jenenganana Gusti Allah. Gitu. Allah di mana? Allah teh seduan setilu nyata Allah teh anu hiji dina naonna hiji dina apa kan nya lalu Allah dina Al-Quran qul huwallahu ahad gitu. Kira-kira kartos tuh kartos dah aduh kateuy teka harti. Jadi sadayana dalge eta ibadah ngan ibadahna beda jalma sapertos kafir mah kata ya Yahudi Nasrani ibadah teh lian tika nyaeta salian tika Allah. Ai urang mah jalma Islam ibadah teh ka Gusti ibu pujeng-pujeng nyaeta ibadah ka sejen. Ibadah we ka Allah salah jalan kade cilaka begitu teh. Cilaka. Salah we patempatan sali cilaka. Ibadah mah ibadah ka Allah. Bahkan orang teh kadang-kadang orang teh osong naon ngucapkeun kalimat Allahu Akbar. Bari tari sumang. Allah Akbar. Ayat gitu. Ya Allah. Urang makan gitunya. Ayat gitu. Ayat cek ibu mancana eta teh nah, cenah amak-amak lain amak-amak kan eta teh adat di kabiasaan kitu. Paingan cek sepur ari eta mah adat mah hese naon sabab aya bahasa nyata ari adat mah sok kurung ku iga mohon gitu hese misalnya geus kitu mah kitu hese cacakan geus di bejaan geuning hese anar mohon tak kitu